mantap, mengandung 100% alpukat. Iya mah mau bener ya mah. Lestari teuing ya mah. Kudu neangan si Ujang ka pasir cengek. Mau balik. Amangna di dieu yos. Muhun yos Kang. Ya. Neng, punten we nya jeung akang mah amangna ke tempat nu kieu. Muhun atuh Kang wios. Tapi indah kan? Muhun Kang enakeun tiis. Teh teh luasnya, seluas cinta akan Neng. Ah, akang mah tiasa wae. Aing teh sarajum aing. Can balik-balik aing jam sakieu eta dunungan namun nanyakeun aing alasanna naon. Aya naon teh? Bulu trukan di hareup teh. Aduh, pedo euy, ieu rada tarik ye. Pedo. Kang mau pesen kopi? Kopi. Nu kieu aya teh Kang. Wah, teu icalan nu kitu di dieu mah. Ah, aing salah warung. Tapi punten, Kang. Ai akang ti mana asana meninggalan? Teh di pasir tomat. Rek neangan si Ujang. Apa teh si Ujang? Si Ujang. Ari akang saha? Apaleun si Akang mah. Urang teh Eman Mulyana, disingkat Emul. Urang teh Reman. Tah katona broken, kebebasan. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Astagfirullahaladzim. Jadi kabawakeun. Si Ujang mah sigana di kebon. Oh, di kebunnya. Pulanganna mana? Pulangan. Da teu meserna naon. Oh, henteu nya. Ngomong tadi atuh. Urang ka kebun heula atuh. Budak zaman ayeuna mah ngan marabok we. Mari minum marabok mengandung alpukat. Punten. Kak, Ohim, bade meser naon? Iya Kang, hoyong mie aya. Aya. Tapi kelahim. Tadi teh aya preman anu mabok. Man, Niangan si Ujang. Adi titah ka kebon we. wah bener ieu mah euy. Bisi kunaon-kunaon si Ujang, urang rek ditu heula nya, Kang rek nyusul ka kebon. Mihna teu jadi nya. Punten ya. Piduiteun teh teu jadi. Geus mah duit store kurang deh aing lamun bensin doang jeung kudu main. Ieu wah. Sakajung lila teuing aing poe ieu aduh. Kumaha ya yang alasan kadulungan. Kalau euy karena juga si Neng bidadari cantik teh ya. Aduh jeung jelema eta di wae. Ah teu balik ku aing urang foto ieu mah euy. Foto yang kopi.
pamit ah. Ya omongan aja. Aing alasan kadulungan. Aduh, sia. Aduh, aing kita benang. Aduh, euy. Wah, sia. Aing bisa asup kena cirah segala aduh aing. Aduh, salah dia aing aduh aing. Ayo atuh. Otaknya dia. Naon tak harian nih. Udah harian nih cepet kan kieu-kieu. Mang Bubun, mimian badangan jo. Usaha Emang boga duit. boga dah masa ka Mang Bubun masa sangeunahna ayo oda Boga duit di mana teh mau dompet ge. oda atuh oda ATM eta mah Oh neng Oda jeung neng Mimin. Atuh rek meuli naon ka dieu teh. sok neng oda rek basa naon Naon heula sok geus. Neng atuh salahnya. Urang jajan heula. Saya si Amang. Yang ieu jajan. Kenapa nih? Kalau puyuh, mas ya. Dua we emangnya. Iya ya. Jadi 3.000. Neng ya. Tuh dia. Hasem-hasem pan parawan masuk resep mah hasem. Nah bener teh. yang teu atuh ari neng oda ece bade ngaborong ka dieu teh sok Mang Bubun kaluarkeun nu pangmahalna naon Ih, punten Mang Bubun sok ieu kolasikeun sabaraha sareng warungna sareng tanak-tanakna sok ada bari. anu neng oda ai ka dieu bade balanya apa bade Arek dibeuli. Atuh ieu Neng Oda. Jeung Mang Bubunna sakalian. na jang naon atuh Jenjang naon, nak ditagihkeun ka fakir miskin. Ah, kieu wae Mang Bubun bisi beunghar geura. kumaha cenah asa teu ka hati ieu teh Sok atuh rek meuli naon sabenerna di dinya teh. neng oda pokona mah ece mah balanya nu pangmahalna di dieu Ada sarwa udah ge kaborong ieu jeung Mang Bubun. Jadi bingung ieu teh keur Mang Bubunna ieu teh neng Mimin sareng neng Odah teh ieu teh bari ngagaleun naon nu salaresna. Abi mah tos bubu Mang Bubun ka dieu teh bade balanya, bade ngaborong, duka tah ai neng odang mah. Puntennya nih asa nyepelekeun ka Odah teh ieu teh tadi ge erek diborong ku Odah teh sok buru meupeung Mang Bubunna can dicokot ku Odah rek balanja naon. Nanya sakali deui ieu. Dibere waktu ieu nepi ka 3 sok dihitung. 1 2 Angges mau bur hayu urang milu ka Odah hayu bur. Kira ieu teh bade bayar sambatan apa wae ieu teh di antara neng Odah jeung neng Mimin teh ieu teh kumaha? Ari kira-kira sok ngararajuk mah ulah sok loba gaya. Itu Mang Bubun hampura da tadi lagi emang bade ngaborong Mang Bubun ante cios komo anu gaduh sambutan kene mah kieu nya Mang Bubunnya ada bager ih kasep Mang Bubun mah soleh ih Mang Bubun da Odah ge mah poho kana hutangna. Neng Odah ge. Mun Odah geus dilamar ku sia adayat, Odah dibakal bener ibarat dipunahan hutang. Mun bisa mah ieu warung ge kapimilih ku Odah. Tungguan we sabarnya Mang Bubun. Elok ningalian si Ujang teu. Mang saha Mang Bubun nu nanyakeun si Ujang teh? Mang si Ujang teh artis. Ih nu kudu teteangan Odah meureun kudu teteangan mah. Preman, nyebutkeun nama ngaranna teh Mual. Halo geuning mual atuh ngaranna. Mual-mualan. Mang Bubun maknya ieu teh preman mul sugan teh enjek atuh tipu Oh, atunya meni nu alus orang reman teh nih mual. Ingat anak ayam abi mah Hey. mual teh. ya Oh, ih.
Aduh. Pokoknya mah eta teh tatoan jelema teh eta teh. Anjir gening tatoan euy kesangka oh bener ih anjir harianeun si eta mah Tapi kela. Si Ujang bertindak. Ye si Ujang mah teh aya utang paling ge nginjem duit eta teh Paling oge mau hayam. teuing mau keranda gitu ya ayo balik di dieu meuli hanteu geura nang bubun abi mama jadi rek tambahan eta we dina buku dadali cikur hiji bae gopenya tuliskeun maneh turut ngaborong he Mau jadi balik terus. nang bubun ieu hijinya Assalamualaikum. Wah, ngararanyuk ngararanyuk